Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that bitch go puke when I shoot, it's on mute. That bitch go puke when I shoot, it's on mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anu kusim kuring dipika hormat Al Mukarram Bapak Kepala Desa. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak Lurah. Anu kusim kuring dipika hormat Bapak RT sareng RW. Miwah Bapak Ibu hadirin sadayana. Dipayun hayu urang sami-sami panjatkeun puji sareng puja ka Zat Allah anu Maha Kawasa Maha Suci. Sinareng syukur ka Zat Allah anu Maha Ghafur. Kusabab kalayan nikmati Allah, urang sadayana tiasa kumpul mungkulung paamprok jongkok patepang raraidina raraga kagiatan pangaosan sasihan. Salajengna mangga urang panjatkeun salawat sinareng salam ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, para tabi'in tabi'atna oge, mugia salamina teras ngalimpahkeun junjunan urang sadayana salaktu umatna anu insyaallah taat sareng tumut kana ajaranana. Hadirin sadayana anu kusim kuring dipika hormat, simkuring dina paraga acara ieu ditugaskeun jadi MC atawa pangjajab acara pangaosan. Kumargi kitu sata acan ieu acara dimulai nyuhunkeun wiji kanggo maoskeun sababaraha acara anu baris dipidangkeun, nyaeta kahiji pembukaan, kadua maoskeun basmalah, katilu maoskeun ayat suci Al-Qur'an, kaopat sambutan-sambutan, kalima acara inti, kaenam maoskeun doa, katujuh panutup. Bapak Ibu miwah para hadirin sadayana, supados teu nyompong teuing kana waktos, mangga urang buka acara ieu kumaoskeun basmalah sasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengna nyaeta maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Kaanjeunna waktu sinareng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka anu naswa anu atos maoskeun ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan jadi berkah ka urang sadayana. Salajengna nyaeta sambutan-sambutan anu bade dibajakeun anu bade di sampaikan ku Bapak Lurah ke anjeunna waktu sinareng tempat di sangasan. Hatur nuhun ka Bapak Ibu Kepala Desa anu tos nyampikeun sambutanana. Salajengna ka kanu acara kalima nyaeta acara inti anu nyaeta pangaosan sasihan ka Bapak pemateri acara pangaosan sasihan waktu sinareng tempat ka anjeunna disanggakeun. Hatur nuhun ka Bapak pemateri anu tos nyampikeun materina. Mudah-mudahan mudah-mudahan ilmuna berkah kangge urang sadayana. Salajengna nyaeta maoskeun doa sasarengan anu bade dipimpin ku Bapak Ustad pemateri dieu. Salajengna nyaeta maoskeun doa anu bade dipimpin ku Ustad pemateri ka kanjeunna waktu sapereng tempat disanggakeun. Hatur nuhun ka Ustad pemateri anu atos mimpinkeun doana. Mudah-mudahan acara ieu bermanfaat kangge sadayana. Anu terakhir nyaeta panutup
nyata panutup mudah-mudahan acara ieu manfaat bagi sadayana kangge sadayana abdi sareng rekan abdi Najwa izin pamit undur diri punten bilih aya kakalapatan ditutup wae ku doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy. Hold up, wiggy, oh.